maqalah mu'alif nyarioskeun masalah dunia. Innama ja'alaha, pastina Allah ngajanengkeun dunia mahallan lil abyar, tempat jang luar Allah, wa ma'danan lil aqdar, sumberna karepotan kaguliran, tajhidan laka fiha, supaya maneh teresep. Nah gitu kajawab teh kurang isi duit kajawab, pamajikan kurang gelis kajawab, gitu hangamuk wae kajawab, loba leasing kajawab. Nah sabab memang urang teh dijieun lain jang dunia. Jadi urang teh dijieun teh lain jang dunia. Tapi urang teh dijieun ku Allah jang sabada dunia. Ya dunia itu emang seperti itu. Daun aduh riweuh halus. Kang riweuh halus. Susah halus hese duit halus apa? Maksudna supaya teresep karena dunia tajhidan lakafiha. Sablamun di dunia na siga dipajada kabeh, wah yang baik, wah yang baik. Mun di dunia na siga dipajada kabeh, diudag-udag kuliah di mana-mana. Wah yang baik. Nah, ieu salah satu politik orang supaya ku Allah diberi dunia. Mun urang hayang ku Allah hidhipan dunya, wayahna dunya ulah nempel di hati. Sabab tujuanna urang diberi akdar teh supaya orang teresep. Aya urang geus teresep mah ku Allah diberi dunya. Asa urang naon? Teresep ka dunya. Karti teh. Jadi salila resep keneh kena dunya wayahna ku Allah diberi naon? Akdar jeung agian. Diberi naon? Akdar jeung agian. Hese we duit teh budak-budak. Hese. Diudog ka kulon lumpat ka wetan. Udag ka wetan lumpat ka kulon. Hayo hese eta sabda resep. Resep tajhidan. Resep. Coba orang ayeuna kana dunia biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Di sana sidik itu dunia itu siga awewe geulis. Jadi awewe geulis lamun diudag-udag jual mahal. Saya kan cantik jual mahal. Pamentana beuki loba, syaratna beuki loba, ujung-ujungna kawin jeung batur. Nya. Dunia. Tapi lamun urang ayeuna cuek-cuek, saya kok secantik ini kok dia cuek-cuek sama aku? Apa dia nggak tahu kalau aku tuh manis? Punya orang siasat tuh, siasat cuek-cuek. Dan dunia seperti itu. Ayah bikin kabatur, ayah bikin kabatur, ayah bikin kabatur, terus bikin kabatur. Sodakokeun. Jadikan alat berjuang, terus seperti itu. Maka dunia bakal ngalut ka urang. Mudah-mudah ka urang. Di mana we urang cicing? Di udah dunia. Wah, ngobrol dunia. Gitu. Kartes. Jadi aya di situ cenah di antara di rizqani aya rizqun tatlubuh, aya rizqun yatlubuknya. Aya rezeki anu ku urang diudag, aya rezeki anu udag ka urang. Maka jadikanlah kualitas urang kualitas jelema anu layak diudag-udag rezeki. Saat teh jelema nu mudag-mudag Gusti Allah. Jelema nu mudag-mudag Gusti Allah. Jelema nu mudag-mudag Gusti Allah, hatena jang Gusti Allah pasti udag-udag dunia. Nah, maksudnya cerita gitu ceritana. Jadi di hulu ke hilirna seperti itu. Jadi di hulu ke hilirna urang didamel ku Allah jang Gusti Allah, dunia didamel jang urang. Jadi urang ngahidmah ka Gusti Allah, dunia ngahidmah ka urang. Ayo jadikeun sakabeh perkara jadi sabab balik ka Gusti Allah. Ayo jadikan sakabeh perkara jadi balik ka Gusti Allah. Termasuk jauhna urang ti Allah, jadikan sebab urang balik ka Allah.
hati urang bengal. Omongkeun Gusti hati abdi bengal. Ayo. Gusti hati abdi bengal. Lamun teu dipasihan hidayah ku Gusti. Lamun teu dipasihan hidayah ku Gusti, sesat abdi Gusti. Sesat abdi Gusti. Cilaka abdi Gusti. Bengal urang teh jadikeun alat balik ka Allah. Itu hese bae ibadah hese bae. Sok moal bahaya bengal lamun jadi sabab balik ka Gusti Allah terus balik ka Allah, terus balik ka Allah. Bodoh orang-orang Gusti apa teh cinta kana dunia teu bisa lepas. Jadi eta tah cinta dunia urang teh jadi sabab balik ka Gusti Allah. Balik ka Allah jadi alat. Jadi alat balik ka Allah. Hese kawin sami. Gusti eta di siniran wae hayo. Siapa ngaja di siniran hese bae. Tubaliman kana hese kawin. Wa kana sababan liruju ila Allah. Hese kawin jadi sabab balik ke Allah. Saudara Habib Akil gitu. Moal masalah. Ayo. Jelema loba diberi rezeki amal. Cik Ibnu Athaillah. Tapi lam yurzaq al-qabul. Tapi teu dirizkian diterima. Tapi loba jelema anu dirizkian dipaksa ke Allah maksiat tapi pakana sababan bil wusul. Jadi sabab balik ka Gusti Allah. Sabab nepi ka Allah. Jangan ayah. Babari duit jadi sabab balik ka Allah. Hese duit jadi sabab balik ka Allah. Paham agama jadi sabab balik ka Allah. Teu paham lagi jadi sabab balik ka Allah. Omongkeun Gusti abdi teu paham. Moal aya nu masihan paham ka abdi kana agama Gusti kecuali Gusti. Omongkeun gitu, omong. Sakitu we jurusna malah. Jadi jurusna mah bukan sakitu. Cilekeun mah Gusti lamun Gusti teu masihan ka paham ka abdi. Na agama Gusti saha nu masihan paham ka abdi. Justru lamun jelema paham kana agama Gusti, hegru masa meunang manehna paham nanti. Gusti abdi mah paham ka Gusti teh. Alhamdulillah abdi da tukang riado. Abdi mah tukang wiridan, tukang. Justru itu jadi hijab. Jadi hijab. Jadi teh sidku nate bener nate sahih lain situ sahih nate sahih min wajhin. Jadi kita ya kayak teh ujung natijahnya bakal goreng. Ya. Lamun teu akim ge natijah kurang bener. Tetep we. Ya. Hiji perkara anu dipake ku urang alat balik ka Gusti Allah kecuali eta teh perkara teh bener cik Allah. Tapi perkara anu ngahalangan urang balik ka Gusti Allah sajan bari berupa nasiga bener eta teh salah. Ayo balik ka Gusti Allah. Ya. Jadi sabab non balik ka Gusti Allah. Tak termasuk urusan dunia. Jadi tong aneh dunianya dijadikan ku Allah repot aneh susah tong aneh riweuh tong aneh supaya naon tah supaya henteu resep supaya resepna ka saha ka Allah supaya resepna ka Allah. Ayo balik ka Allah, balik ka Gusti. Urang didamel ku Allah teh lain jang salian Allah. Kan nggak mungkin ya. Urang didamel ku Allah teh lain jang salian Allah. Jang Allah. Cek Allah fa'aradtu an u'rafa. Saya pengen dikenal. Fakhalaqtul khalqa maka saya ngadamel makhluk. Cek Allah tabi arrafuni maka ku kaula eta hamba-hamba kaula wau ka kaula. Jadi ieu urang didamel ku Allah teh jang saha? Jang Allah.
awas ulah kapedean hirup teu nu urang jang urang lain ya hirup teu nu saha nu Allah jang saha nyaritakeun saha nyaritakeun Allah pasti nyaritakeun Allah hirup teu nyaritakeun Allah tikeun ka zat ti awal keun ka akhir nu disitakeun kecuali Gusti Allah timiti alam tina alam rumuz, alam isyarah, alam asma, alam sifat, alam af'al. Kabeh nuduhkeun saha? Allah. Allah tong kapedean. Kan para wali itu ya, tidak terlalu peduli dengan dirinya, tidak peduli. Karena para wali itu nyaho asli. Wah hirup itu lain manehna nu saha lain tang manehna manehna mah rek genahnya bodoh teu genahnya bodoh karena lain maksud sa maksud Allah eta yang maksud la ilaha illallah la maksuda illallah paduli bungah paduli susah paduli wong lain urang nu penting la ilaha lamun urusan la ilaha illallah karek urang peduli la ilaha illallah peduli karena eta asli. Ayo urang tong puas. Dan urang terlibat dina la ilaha illallah wahdahu la tong puas terlibat urang ya paling tidak itulah keterlibatan urang jadikan kabeh itu jadi sabab alat bali jadi sabab bali nyaho urang di sabab bali teu nyaho urang di sabab bali ka Allah ibadah urang di sabab bali maksiat urang di sabab bali ka Allah padalikal maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bareng-bareng inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abdi sadaya nu Gusti Allah ayo abdi sadaya anu Gusti Allah abdi sadaya uih ka Gusti abdi sadaya teh salarea nanawana inna teh nanawana sadaya teh maksudna ya timiti kulit urang daging urang omongan urang hate urang pikiran urang harta urang pamajikan urang anak urang amaliyah urang kabeh ge milik Allah balik ka saha? Ayo dikir sing loba ya wakil. Merdekakeun hate urang. Merdekakeun hate tina loba mikir tentang luar Allah. Tina nganggap penting luar Allah. Merdekakeun. Kabeh ge nu teu berhubungan jeung Allah mah teu penting. Sabab teu nyambung kanu penting. Kabeh ge nu teu berhubungan jeung Allah mah teu penting sabab teu nyambung kanu penting. Tapi sakabeh nu berhubungan jeung Gusti Allah pasti penting sabab nyambung kanu penting maka sabungkeun dia kudu aya Allah nah kabeh perkara kudu Allah. Kabeh perkara kudu aya Allah nah sabab eta. Jadi kehalusan jadi sia-sia sabab putus di Allah. Halus. Coba sabab kehalusan itu kan tipuan oge. Lamun disambungkeun jeung Allah. Sebab nafsu urang tuh butuh karena kehalusan. Gagah ku ngerasa halus gitu. Murid urang loba, teu batur jadi dikir gara-gara urang. Teu batur jadi ahli sedekah gara-gara urang. Teu batur urang putus di Allah, sia-sia. Saya putus tinu aslina. Putus. Paham? Kantos ya? Ayo sambungkeun saha? Allah. Gusti Allah balikeun ka saha? Allah. Gusti Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di tong resah tong susah yang hareupan dunya sabab dunya ieu memang haja ku Allah dijieun repot supaya urang balik ka saha? Allah. Supaya balik ka saha? Allah.
saksikan dunia. Ayo saksikan dunia sebagai hamba Allah. Saksikan dunia sebagai sunnahna Allah. Sebagai sunnahna Allah. Ya, dunia teh sunnahna Allah. Jadi naon aturana Allah. Saksikan ya, sebagai naon tempat ya, tempat pamerna Allah. Ngadohirkeun anjeuna gitu dunia. Pamer Allah itu pamer. Ya Allah itu mamerkeun sifatna, ya, mamerkeun ilmuna, mamerkeun iradahna di dunia. Lah saya ya saya gitu. Ya saya ya dewek ya. Gitu. Dipamerkeun ka Allah. Saksikeun urang, saksi. Omongkeun Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Urang di mana hareupan nu teu kahartina dunia. Repot na dunia nu teu sesuai jeung nafsu urang dina dunia. Omongkeun Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mesti mah mungkin ngadamel ieu sadaya kalawan batil. Urangnya hadapan Gusti Allah. Hadapan nikmat-nikmat Allah nu loba. Omongkeun Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Urang saksi pinuh awak urang ku nikmat Allah. Urang ibadah alhamdulillah diberi, ilmu diberi, rezeki diberi. Omongkeun masya Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Gang ti sana sidik tuh titah macam minang ini wa iyali dhaifah wa fasiqah wa munafiqah wa mudtar. Abdi keluarga abdi lemah fisik, lemah iman, jelma fasik, jelma munafik, butuh banget karena pertolongan Allah. Terakhir asungkeun ka Allah, Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Gusti abdi nyerahkeun ka Gusti, abdi mantep ka Gusti, sabab Gusti cinta ka hamba Gusti anu tawakal ka Gusti. Itu cekapnya ya, pembukaan penguasaan ya, urang alhamdulillah mudah-mudahan kawalataan barokah khususna di Sohibul Makbarah ya. Akang emut ya kapungkur nuju alit ya jarah ka dieu sareng pun guru pengrasaa ya, pengrasaa di Cipereng ya, pengrasaa Antis Cipereng mapah di Cipereng kan itu mapah nyari raya sareng pengrasaa buka pengrasaa hadir lebih pintu pengrasaa itu mapah ya. Di Cipereng itu mapah di Cipereng kade itu mapah jalan sana sama pengrasaannya itu mapah itu dina tangkal kayu itu mah ageun kayu itu lebatna nya banyak mapah di Cipereng itu mapah kapungkur rame ya di jalan rame terus mudah-mudahan ayo jarahan sadananya dia yakin sahibul karomah kekasihan Allah gitu. Manjara waliyan mayitan kaman jarahu hayyan jelema jarah ka wali-wali Allah tos ngantunkeun sami sareng jarah nuju jumeneng makana adab-adab lagi tong dibentenkeun tong di samikeun bae nya sacara anjeunna juju jumeneng masa hareupeun makbarah ngome HP hareupeun wali ngome HP
wali ngomong paruman heula teh paruman ake paruman hareupeun wali mah sok paruman intinya hareupeun wali Allah anjeunna kan jalmi mulia nya jalmi esan seri pajada nya diajar jadi jalan kawali nuju mayit sami sareng ziarah nuju jadi adab-adab lagi secara adab jumeneng terutama ya adab manahna adab manahna jadi manahna sing sae jadi syarat kurang dongkapna kawali Allah itu kedah kayan dilu wal ittiqar jadi orang ngerasa hina ngerasa fakir gitu kawali Allah itu ngerasa hina ngerasa fakir lain nikmat untung fakir ya fakir namun orang lain nikmatan ya ngerasa ya teh ya, minah di Allah lewat wali Allah jadi orang ngerasa no minah di Allah lewat wali Allah sebab orang kan lamun katamuan hayang tamu orang bahagia teh hayang tuh orang lamun katamuan hayang tamu orang bahagia hayang teh sami aja lagi gitu hanya gini sami ya orang namu ke anjeunna anjeun teh hayang orang seneng hayang seneng jadi bingah ya ternyata bingah sabab nyaksikeun minah Gusti Allah nyaksikeun minah Gusti Allah cekap sakitunya ya, karena ieu pembukaan kayak masih masih acara masih lebaran ya mudah-mudahan orang kami berkah ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha amarana wa ala alihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha amarana wa ala alihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha amarana wa ala alihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha amarana wa ala alihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha amarana wa ala alihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha amarana wa ala alihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.